atur ke semua bawah atur ke juga panjenengan kula Gusti. Oh diterima. Aya pikir cara naon buruh aja di waktunya ke diuk. Bulan, lanan diuk. Salurkan dulu. Dulu sadayana. Ini waktu saya namanya supaya kumpul di dia. Iya, kula. Jika menang terakhir karena beda cara mana nimung. Iya, kula. Nah, saya temen nggak getar gitu. Bulan, nggak getar gitu kunaon. Anu mawi ieu teh korong abdi bulan Gusti. Kawin nama dioperasi. Kawas belum boga penyakit. Dioperasi naon? Abdi teh kepira mimiti nama nganggelom duit kencering 100 duit kencering 100 nuhun kula katelep nyelap dina tigoro dioperasi benang karek benang salawe diuk hacur bulan. Diuk. Dan diuk. Baraya. Aya naon? Datang. Iya. Monggo. Nggak hadir ke semua bangsa sunyi. Diuk. Semua kafe hancur. Suhunun. Aya naon? Kena diuk. Diuk lah. Sakali itu. Nggak hadir ke semua bangsa sunyi. Diuk. Hai. Aya naon Mas? Mangamas. Cager, maju. Ayo. Aya naon ieu teh? Oh, diuk. Ari mana we teh? Pada di pasiahan hadiah. Guys, diuk Mas. Olawar ge. Aduh, diuk. Banyak. Ngahacurkeun semua waktu sun. Oh, diuk. Kan? Diuk. Naon cenah? Diuk. Hah? Diuk. Balik ngomong cenah cenah. Mane diuk. Diuk. Can kaala. Naon yo can kaala we sia teh. Naon can kaala teh? Can kaala ke. Naon panyawatna? Nasahan nu maot goblok. Tobat teuing ngiring bela sungkawa atunya urang teh duh. Tobat teuing sabaraha taun tuang rama teh Yuswana. Da bapak aing mah aya kene. Hah? Aya kene. Oh, paingan ai liper mah atuh. Pingkeun eta rumah sakit di dinya deukeut. Rumah sakit daerah Asyifa. Bawa ka kayaknya. Ngan sementara saasana dibawa ke rumah sakit ya gejala liver mah ubaran ku tutut. Ku hajiran.
eueuh nu gering kudu hanyir geus parah liperna teu maot aya keneh bapak aing mah oluh Aduh. kronis na Gusti nah sia teh budak atuh kronis ta eta teh mematikan penyakit liver teh hah lain sia teh meuninaker budakna teuing lain budakna meuninaker Tiga gede bolot terus kabina-bina. sok pecakan ku tutut ngan omat ngalana ulah dikepung karunya da tutut melineuk atuh Kari nyomotan. nasaha nu maot oh paingan atuh pantes maot oge di ubaran ku tai mah wis atuh naha maneh teh nah teh budak teh meuninaker woi dede adeok agak siap lain hari ini teh ka mana cenah Ajang apa dek perang oh atuh namun kudu ku sarerea ngalatutut ku saurang eda loba. da cutut mah cicing kali ini ka balong aduh dina eta we anggar ngomong da tutut astagfirullah aduh Tong di Bandungan tuh. ya meo segini lain aing boga anak buah nepi ka rupa-rupa teh Rupa-rupa karakter kulang. Alah, kabila-bila tuh. ayo wala dia belat tam-tam semak tak padahal mah Pula, hige, pula. Mama wabudak kue kemana-mana teh atuh.
Eta budak dibawa wae kemana-mana teh. Waduh dah ini tuna di imah ya budak teh pasea wae jeung anak kucing. Bikin kainungna. Hah? Bikin kainungna. Paninungna maot. Nah, kunaon maot mah kakare-kadeng. Baru ngaramet di gemrong lentah. Beak darah beureun. Da lentah na aya 100. Dina naonana. Dina sagede curug nepi ka sagede botol atuh pugu beak getihna. Oh, diserotan. Pamajikan aing. Dina aing ngagundukna dina naon. Iya. Gila anane ku aing ceplok. Aduh. Lain dina awakna dina bobogaanana. Si eta ngagundukna teh. Beunang 100-anana ku aing tapi aya hiji deui. Anu nyala. Anu pageuh. Wah, eta mah pageuh. Keureuh teh ku aing. Nah, aing koceak teh ngambek pamajikan aing. Kawas teu wawuh sia teh goblok. Lain kawas teh wano. Alah, Sakitu. Abah, naon? adek ke mana, Abah? Usaha janglah. Dek mapageun raja, calon raja Raden Sutija. Oh, Eta teh wah budak anu sangat. Budak naon, Abah? bapana Batar Batara Krishna. Inungna. Mitohana raja negara urang. Inungna Batari Batai Ratu. Dewi Pertiwi. Ratu Bumi. Imahna Loteng. Oh, cetna bodas. Iya. Abah, Naon? urang hayang disunatan, Bah. Oh, kabita berarti teh mah. Nah, pakai ceri. Nyeri makan hati mah. Kabita ku. Kunaon, Abah, teh nangis, Abah? Kabita ku. Ayang, abah teh juga makeun anak. Kabita ku putra Pak Eka. Mane geus sagede kitu can disunatan. Sadang itu bagus kudu nama 2 kali mah. Kujang teh kabita, Bah. Kucep haik kapait. Setiawan. Oh, kabita. Yang Tos disepitan hari ujang acan, Abah. yang lo baru watir ke bapak. Yang lo baru nyacap tadi. Kasuat-suat, Abah, teh. Lain kacugak cokor. Neke raganya. Siapa mah? Iya teh di mana, Abah? Ini seueur jelema. Aduh, pika sepen budak mah. Yang dari 3 budak sinen. Kasep. Abah, Naon? urang tatarucingan ya. Tebak-tebakan Ya, di Abah heula. Aduh, ya baheula cing. ujang heula. Di Abah. Di kolot heula. Cok atuh. Budak leutik ngamai pujit naon? Nu gampil aja budak. Jarum jeung bola. Lain Naon? buru-buru bawa ke rumah sakit. Eta teh jaga boga penyakit. Atuh lain tatarucingan atuh teh mah. Cilaka. Ya cilaka budak Aki-aki rag-rag surak. Barang bang. aki-aki Daun kalapa garing. Lain aki-aki lah. Naon? kuatan aki-aki na. Aki-aki lah aja wayang. Dibales ku aing. Tahu naon anu bau. Tahu naon anu bau. Heeh. Tahu
anu geus buruk lain tahu anu geus 4 tahun lain tahu campur jeung waduk lain tahu kadaluarsa tahu kadaluarsa lain tahu anu kadiukan anu teu di jalana lain naon atuh jang taluk taluk anu bau heuh tahun tu maneh alah si gelo naon asa teh pas aing ka kolot eta mun ngaheboh sajoda ka ameu ka aing ka cuk kame berarti mah kame batu mila alah aing teh teu saprak biji sia geus 4 tahun 7 tahun meureun nepi ka ayeuna aing teh teu ngosok huntu da balas nyekelan bujur maneh cing kesehatan apa naon ujang pangulikeun ikro ba naon ikro ya cek diajar hayang nyaho apa ujang ke hayang nyaho huruf hijaiyah oh eta budak pisau alif nu kitu ba ta sya pisau leheun budak nya mudah-mudahan nya kayak geus boga duit pamulikeun ikro ya ai alif teh naon teh alif teh eta teh bisa dibaca a bisa dibaca i benar dibaca u alif teh heeh nah lamun hayang jadi a dijabar tuh gini eta deh seperti kumaha alif jabar a tuh jadi dibacana a eta mah lamun di Jawa Barat lamun di Jawa Tengah alif jateng a lain belegu tong make jateng atuh atau di Kalimantan alif Kalimantan a Kalimantan Timur alif Maluku u lain artinya mau dibuke sok ku abah ejahna ujang anu macana sok abah anu macana ujang nu ngejahna alif jabar a alif jri alif psu a i u tah kitu halus bener b jabar ba b jrb b facebook bakakak Habibu lain belegu aduh aing dicarekan ku anak eta bawa ngalonyeng wae bisa dibacaan dibacaan teh ditangwin atau alif ning harapan nun nunan nun mati seperti alif nun mati katabrak yes ya balik balik alif nun mati jabaran atau alif tangwin jabaran alif tangwin jrin alif tangwin psu anturkeun an inun b tangwin jabarban b tangwin jrin b tangwin psu bantingkeun alah meni pidora kawin di sanjaban apa naon hari emak kemana maot ayo mau teh naon maot teh dicana ku aloh oh jadi alo teh bogoheun ka emak nah sia bukan alon abong bebenyit dan nu kagunganana aloh teh deuleu nu nyiptakeun urang nu nyiptakeun maneh sadarea bumi langit sawarga neraka tuh halo ieu teh di dunya
Ai dunya teh. Dunia masa kedeng urang coba ka maut ke nu langgeng we di akhirat. Eta ujang. Jeung dunia mah wah diancam ku pangeran oge bakal kiamat. Kiamat. Kiamat teh naon? Hancur kabeh. Hancur abang bodak. Apa hancur abahnya? Heeh. Aing teh kiamat ai sekolah peren teh wah. Nah, sia teh Abang bodak. Benyit. Tiga. nu mantak ujang kudu bener-bener beragama oge. Benar. Nya. Ujang hayang abus ka warga, Cing. Ayah. Hah? hayang abus ka warga, Sararea bilang. Dicarek ah. usaha. Kunini ujang. Ane mah cenah ulah asup ka sawarga. Dek diasupkeun akabri meneh. Nah, bebenyi kami nabina. Abang bodak. Bukan sarua berasa